A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum aniku tetap setengah saking ashabul ahwal may yabqa fil hal. Tai wong kang tetep maning dalam hal ba'da tamakkunihi fis syuhud. Dalam sausana kong maning dalam syuhud fayakunu kutuban fil ahwal. Maka ana yaman iku dadi kutubing dalam pirang-pirang hal kama tegeddama kaya barang kang wis narima dingin yama. Anil Bistami saking Abu Yazid al-Bistami ila anna sahibal maqam mu'ahalun lil iqtida'i wal ihtida'. Angin satu huda sahibal maqam iku kang den ahli akan gadwe den anutilan nuduhaken. Wa hilafi sahibil ahwal galawan perbedaan kang andueni pirang-pirang hal fala yuqtada bihi fi halis sakari. Maka ora den anuti apa bihi kalawan sahibil ahwal ing dalam tingkah mabok sahibil ahwal. Wa qala mayan jahu ala yadaihi lan stitik sapa wong kang maedahaken yaman ing atase tangan man atawa ing atase gegawasan man li su'bati tarbiyatihi karena ngel atawa ze narbiyah yasiman kahali abisyatai kahali abisyatai al-khumar kaya tingkah ki abisyatai al-khumar. Faqad hukiya maka teman-teman dan cerita kenapa satu hunaya ki abisyata karena iku anaya abisyata iku yu'allikul murida rasahu asfala ngagantungaken ya abisyata ing murida ing sirah murid ingkang asar warijlahi lan ing sikil rene ya murid fauqa ing dalam dukur wayuqadun nara wayukidu lan ngurubakan ya abisyata ing geni tak tahu ing dalam asar-asar ing murid fa awalus sayr ilmun magawate awale lumakum maring Allah iku ilmu suma amalun gari-gari amal suma halun gari-gari hal wa huwa lauku dan utawi hal taiku nyicipi manis ibadah wa suma surbu gari-gari ngumbe suma sakaru gari-gari mabok sumal magamu gari-gari maqab wa huwa sahwu lan utawi ya magam iku asahwu sahwu iku asahwu sahwu tere anggeus ye kitab teh asal geus datang ka hal bae ge lantaran geus apeng-apengan ye ibadah caritaanna mah urang nama jalan di tempat kieu-kieu bae urang mah murid teh paham-paham disebut belet kabeh meureun bohong disebut pinter ja bodoh bae geus kieu bae saaya-ayana burung kakarak datang ka dongeng bae cak murid atuh guruna ge kos kitu ya geus berjamaah bae atuh geus lah ese lamun urang nyaritakeun bangsa jelema geus laluhur teu kaharti kunu bodoh moal atuh kajen kumaha ge ngan ditinggali efek jeung reaksi. Pada adu akurna mah akur bae bahkan teu akurna teh ya ieu kadang-kadang tojaiyah jeung syariat kadang-kadang sebabnya nama geus notog kana hakikat. Jadi geus teu kaharti okos Kangjeng Nabi Musa babarangan jeung Kangjeng Nabi Khadir Abul Abbas bin Balya bin Malkan arti atuh sebab Kangjeng Nabi Musa mah make syariat sedengkeun Kangjeng Nabi Khadir make hakikat. Cek syariat mah atuh parahu teu meunang dirusak tapi ku Kangjeng Nabi Khadir mah geus katempo ka ditu da dikampakan bae. Kuweuh-weuhan atuh Kangjeng Nabi Musa sebab Kangjeng Nabi Musa mah datang ka ruang lingkup syariat. Tapi Kangjeng Nabi Khadir mah geus datang kana hakikat di ditu mun ieu teu dirusak bakal dijabel ku raja yang nyalametkeun
nyarankeun ieu pemilik parahu kudu di bolongan sebab setiap parahu anu luis, parahu anu cager, parahu nu mulus bakal dijabel ku raja. Nah jang ngarunyaan kan pemilik parahu dijabel supaya ulah dijabel di bolongan bae. Panteu kahar ti ku Kangjeng Nabi Musa ngarunyaan ka pemilik kudu di bolongan, teu akur jeung syariat cek Kangjeng Nabi Musa. Ai karunya mah ulah dirusak. Tak eta mah pemikiran syariat, datang kadinya bae, tapi Kangjeng Nabi Khidir mah lain datang kadinya tuh deuleu di ujung. Tah kos kitu teh hese teh nyaritakeun kos kitu mah eta teh geus datang ka hakikat Kangjeng Nabi Khidir alaihis moal kaharti. Kemudian atuh aya nama datang ka hiji kampung, ajo manggih budak eta keur ulin datang dicekel bae, dipencit dipaehan bae ku Kangjeng Nabi Khidir. Beuki ngarumas bae Kangjeng Nabi Musa nanaonan ieu. Heuy, manya budak teu salah teu dosa dipaehan. Aduh kumaha ieu? Ruang lingkup syariat mah datang kadinya teu kahartieun ku Kangjeng Nabi Musa, horenganan ieu budak dek disalametkeun ku Kangjeng Nabi Khidir. Kumaha caranya nyalametkeunna? Neuleuh ka dituna sebab ieu budak mun geus balik ka dituna bakal jadi kafir, maning paeh meme balik. Salamet. Teu katotor ku Kangjeng Nabi Musa. Ya Allah ya Rabbi. Numantak daripada kawin ka parawan maning karangda. Kunaon ieu geus kanyahoan teu kudu hese capek. Lain legit kitu. Tuh, jadi geus katebak bae ti heula geus katebak. Nah naon dia katebak bae lantaran geus dibere neuleuh ku Gusti Allah kana hakikatna mun neuleuh hiji perkara teh cek. Oh iya, cek. Oh iya geus teu kahartieun ku jelema. Eta Gus Dur lalakonna loba nu teu kaharti ku urang kabeh ge salila hirupna barang geus maot. Pan ku urang geus dibahas tanda manusia diangkat jadi wali, dijugjug ku jelema kubureunana wa yuzaru di ziarahan. Ku ari ribuan, puluhan ribu jelema nu zarah ka Gus Dur teu diasingkeun deui, tanda eta adalah jelema nu dicintai ku Gusti Allah. Keur hirupna atuh kabeh ge boro-boro pamarentah kiaina sorangan nu buta dituturkeun. Kabeh kalar itu bae kusabab lawan ruang lingkup urang teu nu salah kabeh ge kiai teu percaya ka Gus Dur kana kaistimewaanna pantes lantaran kakarak datang ka dinya ruang lingkupna. Kiai anu percaya langsung ka Gus Dur pantes lantaran geus leuwih luhur meureun ruang lingkupna. Eueuh nu salah jan nu salah mah tukang beca. Sakitu bahaya tamah. Tuh bebeja dek narik didorong-dorong. Sakit. Masya Allah karib ya Allah ya moal kaharti. Moal kaharti. Kaayaan dahaga jeung lapar luar biasa datang ka hiji kampung kunaon atuh datang-datang eta kitu pager teh langsung nu dengdek teh dilempengkeun bae ku Kangjeng Nabi Khidir ditoel ku Kangjeng Nabi Musa. Mun urang menta buruhan atuh ulah main lempeng-lempengkeun bae maning sakalian digulingkeun ku urang. Ai urang teh dibayar pan urang kaayaan dahaga kaayaan lapar mun urang atuh ayeuna pasini heula. Teu kahartieun ku Kangjeng Nabi Musa mah malah ditegeran ku Kangjeng Nabi Khidir. Ternyata di handapeun pager eta adalah aya benda anu mun digulingkeun bakal kanyahoan benda tersebut, sedangkeun eta adalah milik yatim. Teu kahartieun moal kaharti atuh lantaran geus ditempokkeun kana hakikatna. Ieu nu halaladir di dieu teh hakikatna macan kanyahoan, aya wujudna mah wujud manusia bae, aya huluan aya leungeunnan. Pan aya hakikat manusia mah wallahu alam, jah hakikat manusia mah pandatang ka jati diri. Ternyata meureunan mun urang ditempokeun ka hakikat nama ieu teh meureun aya nu maung, aya nu gajah, aya nu ora, ya minimal buaya lah. Bo kumbung-bungna buaya sebagian cenah.
bocah nu nyaho nya napang buayana. Gusti Allah nu teu urang teh teu jauh kana hakikatna lamun mama obar di Garut sasalaman bae ngamet terus ka jelema ketika salat teh teu wudu deui pan ditoel ku muridna mama kulan pan teu wudu deui pan tadi sasalaman jeung saha ai tadi ngabring sasalaman janu katilaiku kula monyet kabeh jai jeung monyet papan sasalaman teu batal atuh teu bae nya nama salat bae geus dideuleukeun hakikatna eta teh monyet bae kabeh. Orang lamun dideuleukeun ka hakikatna manusia nu wujud bentukna mamah manusia padahal hakikatna wallahu a'lam. Meureun urang geus embung kaluar meureunana hayang di jero kamar bae ko mau panganten mah. Batu moal daekeun kaluar can anggeus hanca. Aduh Gusti Allah, ieu gaji kawalian teh hese. Boro-boro ngalaksanakeunana metakeun macana ge hese. Urang mun nyaritakeun hikam hese jasa, menerapkeun supaya kaharti kana jajantung teh hese. Lantaran tama lain caritaan mubtada khobar, lain caritaan bilagah musnad jeung musnad ilaih, lain caritaan mantek qodiyah kuliah jeung juz'iyah, tapi caritaan rasa nuangkeun rasa syekh atau ilah, rasa tauhidna teh dituangkeun dibentukeun jadi hikam. Kuari ku urang dicaritakeun ku urang nu can boga rasa deuk kumaha nambungna. Ndek kumaha nyambungna lamun jelema nyaritakeun baso sedengkeun can nyorang ngadahar baso ndek kumaha nyaritakeunana. Okos aya kiai walimatu saparnya nana encan ka Mekah ditah nyaritakeun urusan ka Mekah. Mau tidak mau panjana nyaritakeun segala sa'i, segala toab, segala mah geus teu bereres paneta can ka Mekah panjana. Kos urang ngadengekeun caritaan babaturan urang nu tos papanganten. Baturang teh atas papanganten bebeja anu haju kurang diceritakeun dia tuh moal akur. Sebab itu mah perasaan ari ieu mah dongeng. Atuh moal bisa. Kajen tingku kumaha ge moal akur bae geus. Tah nyaritakeun rasa moal aya anggeus-anggeusna. Urang boga rasa bogoh ka hiji awewe sok geura tulis make surat ujianana 5 example moal bisa moal anggeus. Nyaritakeun cinta doang ge jeung nyana waduh moal ka sumur-sumur pareum dicaritakeun atuh jelema nganjang ka imah bebenena ceuk bae naon bae ge naon ku hanteu diomongkeun neng ai tangkal rambutan nu di dieu teh mah usi tuar teh mah geus lila ai tunggulna aya keneh geus beak atuh harita waktu dituar teh sirungan deui teh henteu cek nyana teh. Terus bae tuh aju kubari kumaha ieu di mana tunggul tah di dinya kuari geus aya konblokan coba urang deuleuy eueuh anggeus tunggul bae ge aya nu disisir teh sumur pareum teh aya keneh aduh aya mun urang deuleuy yuk ngagejebur haba ka dinya moal anggeus sebab naon caritaan tilu dipake karesep ku urang mah ngeunah bae indah bae nikmat bae kadengena ku urang boro-boro bahasa cintana keur nyarekanana ge weudeul asa diusapan bae urang dicarekan ku kabogoh nikmat jasa terus tiis jasa haju diciwit ku jasa deui Masya Allah pohara jasa. Andai kata kumanehanana ditampilingan ge tadah moal kudu ngalawan bahkan nyana bebeja ka babaturan atuh aing beureum ditampiling ku bebena bangga jasa tolol henteu coba eta ji atuh moal anggeus urang nganekeun jelema nu keur bobogohan mah maning dirante haba ka ditu nah ieu ge sarua cinta ka Gusti Allah moal anggeus-anggeus juta rasa aya di dinya kabeh. Urang nyaritakeun zikir bakal rasana beda, nya maca Quran rasana beda, salat rasana jelema anu geus mahabbah ka Gusti Allah hese nyaritakeunana babandinganana. Geus pokona mah sulit dicaritakeun. Salat eta lain sakadar engkugan ruku jeung sujud tapi kapanggih jeung Gusti Allah, kapanggih jeung afalna, kapanggih jeung sifatna, kapanggih jeung sagala rupa. Nu mantep keur salat eta senyum sorangan. Mantep besi aya di lembur keur salat seserian sing ade paling bawa ke grogol bae. Nah iya orang geus datang kadinya maksudnya iya geus datang kadinya tah
wa minhum tina sawarehna ashabul ahwal man aya jelema yabqa fil hal nu tetep dina hal ba'da tamakkunihi fi suhud sabada nyana kongang dina suhud tetep dina hal bae nu mantak fayakunu kutuban fil ahwal maka ayalah manehanana sebagai wali kutub dina ahwal kama taqaddama min anil bistami sakumaha nu geus dicariteus ti heula tadi caritana ti Abu Yazid al-Bistami moal karasana naon ge mun keur aya dina hal illa anna sahibal maqam mu'alun lil iktida wal ihtida angin sanyana sahibal maqam diahlikeun kana dituturkeun jeung nuduhkeun lamun aya jelema pangkat sahibul maqam bisa ngamuridkeun nyana bisa ngadidik ka muridna tapi lamun sahibul ahwal moal bisa bikhilaf sahibil ahwal fala yuqtada bihi fi hali sakari teu meunang dituturkeun dina nalika sakarna mentek cek Imam Ghazali dina Aufaq lamun aya hiji waliullah keur sakar nyana teh keur madzub kemudian nyana nyaho dibere nyaho rahasia-rahasia Al-Qur'an mun dibaca ieu sakitu rahasiana anu mun dibaca ieu bakalna kieu rahasiana dibuka hikmah Al-Qur'an ku Gusti Allah dalam kaayaan nyana keur madzub eta kitab teu meunang diurukeun teu meunang dibaca kitab eta kecuali ku ahlina jang dirina bae sorangan kabatur teu meunang dibikeun sebabna nu ngarangna keur sakar keur mabok nu entek nyana nganyatakeun Aufaq ulama ieu dalam kaayaan keur aya dina waras cek Imam Ghazali silakan besi endek dibaca silakan besi diurukeun asal boga guru kitab Aufaq kula ngarang kitab Aufaq dalam kaayaan keur sohu keur cager dibejakeun ku Imam Ghazali nage sebab lamun aya jelema ngarang kitab hikmat kemudian dalam kaayaan sakar atau madzub eta kitabna haram dibaca bahaya lantaran nyana keur teu eling engkena begitu nyana eling ge hasil karangan nyana ge kaget wallah ieu jadi kos kieu karangan duduh nyana sorangan kaget kok bisa jadi kieu tah waktu nyana keur ngarang keur dibukakeun diplongkeun rahasia-rahasia Al-Qur'anul Karim ngan nyana keur teu eling teu meunang dibaca ku Untuk ayat kuari tafsir Imam Setuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Eta anu ngarangkub adalah cucu nuka 18 Syekh Fadil. Eta teh penuh hikmah tafsirna. Nyana ngajelaskeun kaula keur ngarang tafsir ieu dalam keadaan sehat, lain dalam keadaan sakar. Sebab mun dalam keadaan sakar teu meunang dibaca ku urang. Teu meunang dibaca. Nah kitulah kaen mandak aya murad aya murid wali lamun wali murad eta lolobana sahibul ahwal teu bisa ngamuridkeun teh mah sese teh nyaho di mana mimitina ngamuridkeun teh teu bisa tapi lamun mimiti mah awalna ieu naik ka dieu naik ka dieu naik ka dieu walaupun nyana engke katerapan ku hal mesti katerapan ku hal heula walaupun sajam setengah jam ayang ke halna tah atawa sapoe atawa sabulan wallahu alam ngan ke cager be sahibul maqam ieu bisa nyana bisa ngajelaskeun ka muridna di dieu heula sia di dieu karakter muridna ieu mah bedang ke bakalna perjalananna si A jeung si B lantaran karakterna anu berbeda geus carana ge berbeda kuari watak urang ge aya anu resepna ka ngaji alat aya anu resepna teh ka ngaji fikih watak aya nu resepna teh kang ngaji tafsir aya nu resepna kang ngaji hadis eta karesep-karesep eta teh bawa ti ajal tah eta bawa ti azali eta mah teu bisa dirobah tah mah nu kos kitu pamere Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal ku urang ka diri urang aing resepna naon coba tafsir teu resep coba hadis teu resep coba alat teu resep coba fikih teu resep horeng karesep karesep tata lamun endek dididik bisa nek dididik teh bisa sanajan jawara watakna watak pembunuh bisa dididik wali mah ieu adalah politikus teh ieu teh sok politikan naon bae jadi sesuatu apapun selalu dipolitiki salah tah ngomong tah siapa teh nyawana naon sah atuh aing mah aing bae siapa sia mun kadenge kuali politik kok dipolitiki atuh geus kumaha aing bae lah pokona mah
Masya Allah tak eta teh bisa ditaklukeun lantaran boga alat wali teh nu geus diangkat jadi khalifah boga alat jang naklukeunana mentek cara naklukeunana beda ieu resep ka ngaji Quran ku cara maca Quran ieu resepna kana wiridan cara wirid ieu resepna teh ieu mah ku maca shalawat ieu resepna teh aya zikir mah tetep enggak dibere zikir mah ngan watak-watakna teh ieu dituduhkeun ku ari resepna ka musik dibere musik ulah kaget dina ilmu kewalian mah ieu mah pada urang na mah keur caritanya ulah dibejakeun ka batur ulah engke bahan musik kabehan nama tak saya nyaritakeun ilmu kawalian hese nama tuh moal karti atuh moal karti ja jurumiah ge can becus tu jurumiah ge can becus ge ilmu kawalian ieu mah keur carita ieu jelema sia resepna kana naon maca Quran teu maca kitab teu shalawat teu resep sia naon atuh ka resep kula mah lamun musik resep oh meuli sia resep gitar apa resep organ dua nana dua beli jualan abak sia organ iya nu pancerek ieu nyawana nang ti Habib aing Habib kos kitu teh nah dibere ku urang notna seserian ali bere aing kasurupan meureun jatilok biasa nama Bib nah iya dibere tapi lain jang hiburan ingat awas dek dibilukeun ka Gusti Allah lantaran make Quran teu aya watak Quran make sholawat teu aya watak baca sholawat maca kitab Fathul Muin puyang nu aya maca Bukhari waunangan ka Haji Bukhari hese ieu wah ieu musik guru wali mah kos kitu ayo musik sia musik naon sia anu nyanyi nu bisa nah di balik kerudung sok kayak gitu nyanyi biasa terus engke kan dina nyanyian teh terlena aya ngeunahkeun nyana teh poho ka sagala rupa nu mantap kata joget acungan ge eta poho kana naon bener kan sia osokan jadi ilmu kawalian teh kos kitu tapi lain dek jang hiburan lamun jang hiburan jahanam bagianana ieu dek lawan dia dek ngabilukeun ka resep dirina melalui musik dah sia engke terlena nyana tas saat terlena teh dibilukeun ka Gusti Allah kumaha carana atuh itu nu nyaho lain urang khalifah nu nyaho mun keur nge gitar teu di mana sia mimitina ya di A emang aya kitu A hah ayo sia di D apa aya D oh di G suara G ieu Haji Pudoli G ieu jadi kudunya orang pelebah mana ya kok kira ngagitar ndek ngaritem ndek ngabas silakan ji ada ilmu kawalian mah kos batak Gus Dur nyaho bae ge musiknya ho main bolanya ho sagalanya ho lantaran aya jelema nu terlena ku main bola tonton Gus ya main bola tapi dek dibilukeun lain dek ditah nonton main bola hiburan lain dek dibilukeun ketika terlena hoya teh keur fokusnya nangaranna bilukeun ka Allah bisa teu ngabilukeun anak teu bisa ulah sia bisa teu ngabilukeun anak bisa lantaran geus boga guru cara ngabilukeun anak kieu silakan tanu mantak ulah kaget lamun wali nyuling mantak sing ada tah tukang suling omaira mau bawa wali eta ngacak seperti ngacak ilmu kewalian iya dek carita naon gitu nurun ke jadi dia adalah urat jaka bage bisa jadi wali bari saja jadi wali sebab jadi wali mah bisa dikasab lamun jadi nabi teu bisa ngan engke urusan hasil jeung teu hasil mah sabada berangkat ai urang mah kuari atuh berangkat ge henteu dek jadi wali di mana lain wali nikahkeun mah
bisa tah. Ialah keistimewaan seorang khalifah. Ingat, ketika Tuan Syekh Abdul Qadir digarong ku 12 garong jadi wali. Atuh garongna jadi wali, mah deuk kumaha atuh je. Atuh urang deui kakara kadu kotok doang. Itu mah garong pembunuh jarang di wali. Nu mentak eueun naonan karek kadu kotok mah pale kotok adukeun deui. Ulah pesimis jeung ulah suudzon. Mentak Gus Dur teu pernah suudzon. Datang Cina, yuk. Datang Kristen, ayo. Datang bule, bila perlu yang lebih bule lagi. Ayo, masalah. Maksudna dek dibiluk-bilukeun mampun teu. Ketika teu mampu atuh urusan nyana, teu mah geus dituduhkeun teu bisa. Urusan nyana tah mah Allah nu mere hidayah mah. Ngan satungtung datang, atuh mal kaharti. Nu mantaknya datang ka jelema luhur mah macem-macem, anu rapih pakaianana awewe datang, anu kurang rapih datang, nu make rok mini datang, anu susuna mentol datang. Aduh, Cak Habib ini dia. Atuh lamun haju ngolembar, cak Allah kakaraknya dicoba kuno kos kitu saya geus ngolembar, dicarekan ku Gusti Allah. Ai urang meresepna kanu kituna sih, lain dek tutulungna. Ai wali mah dek nulungan, ieu teh gerak Allah, datang ka dieu makhluk Allah, datang ka aing makhluk Allah, ngagerakeun Allah. Lamun haju aing resep, aing dikutuk ku Gusti Allah. Geus ulah, paling tanyakeun nomor HP-na bae. Sing hade, lamun jelema geus asa didelekeun ku Gusti Allah, nu datang bakalna berbagai-bagai bermacam-macam. Bila perlu nu make sempak kan. Asal ulah asa saha bae geus. Maksudna atuh aya usaha sama deres bae gitu. Hese geus bal kaharti. Loba lah kiai nu ngomong lah, cenah bantah mah datang na ge nu raradutan bae deuk kumaha ibadahna. Ulang urusan batur sia bae datang ka mana heulana. Riweuh amat atuh ngariweuhan batur. Buat ting batur mah trekel geragag. Ulah sok ngariweuhan batur. Engke ulah suuzon, nyana bae geus datang ka mana heulanan. Nyana geus datang ka mana, mun magahan datang ka mana, mun zikir datang ka mana, mun muraqabah datang ka mana. Ulah sok tetamu nu kos kara itu ge cenah eta mah hayuh bae di hareupan. Ji, atuh indah deuleu susu. Lamun urang aja ngolembar bahaya. Allah sing hade. Pan sia teh keur didalekeun pugu gerak sia geuna ngagerakeun Allah. Dicoba ku Allah tak nu rapi, dicoba nu setengah rapi, dicoba anu kadeuleu sagala rupana. Mun urang teger cak Allah, ya anta habibi, ya habibi ya Muhammad, ya habibi ya tugimin. Ji atuh dek disadikeun ya habibi, anta khalili. Kakangjeng Nabi Ibrahim anta khalili, kakangjeng Nabi Muhammad anta habibi, sanggeus dicoba. Atuh urang ge sarua itu ka Nabi, ka urang ge sarua. Ya Habib Razak, anta habibi. Woi, cak Gusti Allah. Menang 2 poin. Ya Habib Razak, anta batal habibina. Aduh. Ji atuh tambah per detik, per menit, per jam, per hari selalu didelekeun ku Gusti Allah. Naik turunlah pangkat jana teh selalu. Dicoba ku susah, dicoba ku sugih, dicoba ku gering, dicoba ku sehat, dicoba ku pemandangan-pemandangan. Ieu kabeh cobaan. Mata aing mere mata ka sia, lain nu sia mah hak pake doang, aing make aturan. Nu mana nu kudu dideuleu jeung nu mana nu teu kudu dideuleu. Nah kuari ku aing dikiriman ye, nu teu meunang dideuleu. Coba sia kuatan teu. Menurut pikih teu meunang teh dideuleu, ku aing dikiriman, kumaha pandangan hate sia. Can tepi urang makadinya, mun can tepi geus bae kuari mah anta anak-anak. Atuh hese moal jadi luhur lamun teu dicoba ku Gusti Allah. Kipu Doli maka karak neuleu rambut nguliman, waduh ini mah sansil ini mah. Cak Gusti Allah batal je sia. Batal geus dicoret di Lauhil Mahfuzna. Kakarak neuleu ngagebai rambut doang ya, waduh ini mah sun silek. Wih, dikiriman deui, dat we anu rapih nu bagus jasa kulitna mulus. Waduh, ieu mah capluk. Masya Allah. Hese.
hayang tetap istiqomah di harapan Allah, sedangkan orang teu bisa keluar ti Gusti Allah. Lamun sia ngaku aing pangeran, ibadah ka aing. Mun sia deuk maksiat teangan dunia nu lain buatan aing. Dek nyilip ka mana urang? Ka Malaysia. Nyilip aing cenah deuk maksiat ka Malaysia. Je, cak Gusti Allah Malaysia nang nyeun aing. Lah aing mah cenah ka negro ge sarua. Lah cenah deuk ka Ethiopia bae jaharideung meureun lain buatan Allah nang aing. Lah cenah deuk ka Gunung Karangbae ka Sumur 7 eta deui. Deuk ka mana sia lompat? Hayo. Jite agan dunia nu lain nang nyeun aing sia deuk maksiat mah. Nah, jadi kesimpulan anak guru mursyid teh bisa ngamursyidkeun, bisa nurunkeun lamun bener-bener geus mursyid tanpa pilih bulu. Jatamun aja teu pilih bulu. Satungtung aya nu hayang diurus, dididik berbagai kalangan jeung lapisan manusia. Eta deui kakarak jadi bupati, Harun Ar-Rasyid meraja bisa ditundukkeun. Bisa ditundukkeun ku saku Abu Nawas eta jadi wali teh sabab Abu Nawas. Je eta Abu Nawas teh apan ngampakan di luhur istana, jeger be macul di luhur istana. Cak menteri teh Tuan Raja, kulan itu aya anu macul di luhur. Jesa duka cenah teu wau. Raja tuh keluar. Saya tak abdi kerana tak keur macul jangan melak cau. Manya melak cau di luhur. Cak Raja Ar-Rasyid banyak melak cau di luhur istana. Eta bae nya hayang jadi wali di luhur kasur. Di jah. Eta teh Tuan Raja keur mikiran we aing ge hayang jadi wali ya. Saing ge hayang jadi sebab Harun Ar-Rasyid belajar lumah pinter. Nu mantak dibere siloka. Ai hayang jadi wali ulah cicing di istana moal bisa kecuali geus jadi wali. Geus jana eta silokana nya macul di luhur istana. Kotrek deuk melak cau kula di dieu. Manya melak cau di luhur, manya hayang jadi wali di spring bed. Teu bisa atuh. Kakara, turun kakara, pas ini non, kula bisa teu dididik, sanu teu bisa cek Abu Nawas, boro-boro jelema kotok gak bisa jadi wali. Cak Harun Ar-Rasyid model lah, tuh kotok bae nurut. Komo jelema boga pikiran, boga akal, kotok bae kurang paraban, kurungan, benang bae saminggu, lepaskan, sok tambah, bisa nyatuan di dia. Kotok eta cek Abu Nawas, atau komo Tuan Raja, ya ipis kukula mah. Jahenya, atuh kaharti bae, ulah ning kakarak kotok embe bisa nurut, ulah kakarak embe, orai bisa nurut ku jelema. Jijahnya atuh makan aya yang jadi wali ulah di luhur kasur. Atuh pan ieu macana istana mah tinggalkeun istanana. Aja kudu ka mana kaleuweung. Heesna kok ulah mikiran hees. Engke kukula di pagahan heesna walaupun ke di handapeun tangkal kayu di leuweung bakalna nikmat pokona hees. Kok bisa nikmat lantaran urang bisa hees di luhur orai. Leuwih tibatan kasur embol-embolan cenah. Di atau kayak di dahar, masalah sekian ada di lahar. Asal di jero beteungna orang bisa zikir. Ih bener, gitu cek Raja Harun Ar-Rasyid. Geus kula ndet tinggalkan ke kerajaan. Tuh ramun Raja Harun Ar-Rasyid bae raja bisa jadi wali, atuh komo urang. Cenah ieu geus geridit piceun habek beuleum. Masya Allah, nah iyalah mual kaharti. Mual kaharti didikan hendak dididikna jelema aya anu lempang maneh. Yang mana lempang? Ulah mawa duit, ulah make sendal, lempang. Ti dieu ka Jawa Timur, ti Jawa Timur balik deui ka dieu. Nu dimaksud naon? Eta teh aya nafsuan di dinya nu moal leuwit lamun teu lempang. Sia mah tah, empang bae tah kedukan ku sia empang kedukan tah. Kedukan ke asal dikeduk, urukeun deui. Kedukan, keduk deui. Urug deui, keduk deui. Pan dieu goor eta mah lain empang-empang teh nafsu sia nu endek dileungitkeun. Ta eta teh teu nyaho urang mah hiwal teh khalifah anu nyaho. Masyaallah. Sia pan eureun nyulingan, suling ayo. Suling deui sia nyuling deui, nyuling. Ayo deui terus. Deui ulah eureun-eureun. Ulah eureun ayo terus nyuling datang ka terlena.
datang ke pasrah ngadengkeun suara suling teh terlena teu inget ka dunia teu inget ka akhirat teu inget ngan saukur suara suling doang anu kunyana direka-reka make not anu sesuai jeung aturanana nyana terlena poho ketika poho eta lah diintip ku guru khalifah tak ku guru mursyid aret bilukeun ka Gusti Allah gitu lamun urang keur ngagitar bisa teu bari zikir teu bisa haram ngasih sebab eta alatul lahwi ketika orang ngagitar ingat ke Allah la ilaha illallah kontreng tapi lain ukuran syariat jeung teu salilana ketika geus teng ka Gusti Allah dipikeun teh alatul lahwi mah ieu mah ngan ngabilukeun doang nu nyaho hanya jelema nu geus diangkat ku Gusti Allah. Cenah kok kitu ngadidikna Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Khadir ge teu kaharti. Kos kitulah ilmu kawalian. Nu mentek lamun encan aya guruna anu bener-bener diangkat jadi khalifah, ulah ngaguru torekat mah. Ulah ngaguru bantut. Bantut dina torekat mah neraka, bantut dina swarga paling gede hitut. Lamun urang meulem huy bantut paling dut. Lamun endog terab. Endog bantut atau terap tapi torekat bantut bahaya lawan coba rasa jadi wali na aya engke ka jelema mung sasalaman asal luhur bae tuju kanana geus kitu bae padahal boro-boro jadi wali nyana teh atah bantut ngaranna engke kanyahoanana reaksina naon di masyarakat cinta teu malah benci jelema teh beda kajen ting salah kadeleuna tapi nyana deket ka Allah malah anu wani nyalahkeun sebab lawan di jerona pasti bener tapi urang kuari nu can deket ka Allah boro-boro salah bener ge geus disalahkeun bae boro-boro ku batur pamajikan menyalahkeun urang ribut jeung pamajikan datang ka balik janda ka ditu kunaon pamajikan manyun bae boro-boro ku batur ku pamajikan ge geus disalah-salahkeun bae masyaallah orang aing nu kos kitu cek kabeh berojak sama kitu bae teh mah geus pokona mah nah ieu keur carita bihila bi sahibil ahwal fala yuktada bihi fi halis sakarihi wa galla mayan yaw saeutik pisan jelema anu bisa nyalametkeun atas di kudirina lantaran li suubati tarbiyatihi hese narbiyahna sahibil ahwal teu bisa narbiyah sebabnya teu nyahoeun di mana mimitina sakumaha tingkah Abu Syatta al-Khumar wallahu alam.